maktubun fi taurati khamsatu ahrufi. Aya jumalin tegasna pirang-pirang jumlah. Inal goniata kahiji saestuna ngalap cukup kana napakah atanapi saestuna jamanu. Inal goniata saestuna jama anu sugih ayil iktifa'a tegasna anu ngalap cukup bina pakoti kana napakah. Eta pil qanaati dina qanaah dina ridho kana bagian anu aya. Aya ridho tegasna ridho bil qismati kana milik diri cikolot bil qismati kana milik diri. Satuluina wasukunil qalbi sareng tentremna hate inda adamil ma'lufati dina nalika teu ayana pirang-pirang pangbubungah atawa perkara anu diperyogikeun. Saur Sayyid Hasan Al-Basri mantenna teh sultanul ulama al-mutaakhirin, pamimpinna ulama mutaakhirin sabada sahabat itu sahabah mutaakhirin. Sultana teh pamimpinna teh Sayyid Hasan Al-Basri. Mantenna misaur aya 5 kalimah anu diseratkeun dina kitab Taurat anu dipaparinkeun ka Kanjeng Nabi Musa. Janten Taurat teh Taurat asli. Taurat kitab suci ti Allah anu dipaparinkeun ka Kanjeng Nabi Musa. Dina kitab Taurat saur mantena aya 5 bahasa pepeling jang Kangjeng Nabi Musa pepeling kanggo umat Kangjeng Nabi Musa zaman harita. Tah ku jalaran Taurat asli aya keneh anu asli diaos ku ulama-ulama. Di antawisna Sayyid Hasan Al-Basri mantena ngaos katerangan dina kitab Taurat anu asli nyaeta aya 5 perkara kanggo pepeling jang urang sadayana. Kahiji dina kitab Taurat mah inal goniata fil qanaah. Jami anu kalebetkeun beunghar teh anu sugih teh anu kaya raya teh nyaeta jami anu qanaah. Hartosna qanaah teh ai ridho bil qismati. Ridho kana bagian awak. Kitu nya lamun teh mah rizki ridho kana rizki. Pamarintih Gusti walaupun saalit ridho ageung sami ridho. Nomor satrasa wasukunil qalbi inda adabil ma'lufat. Tentremna hate, geunahna hate, tenangna hate. Walaupun anu dipikahoyong henteu aya
walaupun anu dipikahoyong lamun teh mah diikhtiaran teu hasil. Tah ridho kana bagian diri teu tentrem hate, tenang hate. Walaupun anu dipikahayang henteu kahontal, tah barulah nu kitu disebatna jami beunghar. Matak saur sepuh nami jami beunghar teh nyaeta beunghar hate. Kumaha beunghar hate teh nyaeta anu tiasa qanaah teh. Ridho kana bagian diri satuluyna tentrem hate walaupun henteu aya perkara anu dipikahayang, bebas. Lai jami bebas, langkung luas daripada lautan, langkung agung daripada alam dunya. Tah bebas teh ayana dina hate. Kari-kari hatena bebas. Mangka nu kitu disebat jami beunghar. Matak secara batiniah mah jami beunghar teh jami anu lega hate. Itunya. Tah ieu. Satuluyna wa inna salamata